Kan, ya kabeh nu kolot ya. Ya mah. Tapi aja senang ngebawa ya. Iya jadi ya. Anjir yang kandang ayam, tapi bang Buna kurang, Buma aja dah. Kurang berhasil kireng. Kurang 2 mah ya, ke mana ya dengan bang Kurang 2. Urang gak itu yuk, urang meta kasih takur yuk, 2 sikit mah yuk. Mah hari ke Bona. Ayo, ayo. Ayo tuh. Ayo. Gor. Kenal aja Gor. Oh, saya tahu. Bambu sia lo Pak Gor. Wah, mau dari iya. Ayo minta 2 sikit Pak Gor. Wah, Jangan kadang ayam. wah. Saya diberi manusia. Lagi ini saya ganas kah ini. Ayo Gos ah, dari pere matok aja. Woi, siap. Woi. Woi, kamu aing buat masih ah. Woi, kamu aing. Siap. Bagaimana kamu aing? Wah, lihat ayam masih ya. Main peta-peta wae. Gablok bambu sih bambu batu main tarik wae. Bang gampang apa? Aing capek nguruskan. Het, si Takur ku koret sih mar bang Buwe. Ang bikin kandang ayam itu mere. Sugan aing teh si Tagor teh koret. Gitu nya. Terus paparak saya teh dibere. Jangan henteu. Namang di kabangan sewon ya. Kan si Takur itu bon kebon tuh. Bubuahna jambu marulu. Lagi saya nyopet. Ayo aing daek lah. Ayo lagi sebenarnya. Siap aing ayo. Urang mati ke Ayo mate yo. Pada itu. Jadi bere bambu marah. Meuli mah meuli ngomongna teu gablek duit. Wah itu di bere mah mabur bawa bambu. Cek mana mah aing moal ngudag. Dasar nu gelo. Aing loba lah sakitu lah. Soalna aing kebon aing nu aya buah-buahan loba, aing hariwang. Buah-buah main marakat kadinya. Emang keur geuleuh ka aing bisa-bisa wae main waling bejambu aing bubuhan tangkal cau di dinya. Wah di teang sia. Aing geus pikiran aing bakal aya di kebon budak. Bangun lagi aing geus bener geus. Yo. Kali ngalabuh hareng atuh, Reng. Oh, nah itu. Capek digawe teh di lembur. Kuli. Kilo boboan Reng. Cenah naik Reng nya. Cenah naik teh. Ayo naik. Ayo naik punga yo. Takur nah itu kan kebun awinya. Ayo tak jauh kan ayo naik. Berapa tong Reng ah. Wah, loba mar buahna mar. Naik terus sok. Alah Reng. Teh mar. Biak poin Takur ke buahna yo asik mar. Aduh. Buset deh. Palastik wadah mar wadah. So aing cara pe ah. Kuli nungguan kebon batur, pajakeun kebon sorangan. Tapi aing gedeng mah balik geus burit. Aing curiga yo, kasih utuh jeung si Gareng yo. Keur mah ku aing bambu teu dibere, buah-buah ngancam maena kanu sejen. Bubuahan beak kumanehna kan aing era ku bos. Da aing timbang saukur ngurusin kebon. Aing curiga yang boki mah. Ah, balik aing ah. Bas. Marah sore oke ya burit ah. Balik ah. Itu si Uto jeung si Jamar. Buah ieu. Angga jamblang aing enak ieu. Bener eta mah budak. Bener. Aing buat aja. Dibere bambu angga jamblang aing cara. Nah, siap wae. Siap wae. Ayo langsung.
Mar, mau masih Mar, Mar. Mar, ayo turun. Aduh. Jamar kemana Jamar? Sia. Iya kan, kan patah aing. Karasa aing. Karasa aing. Ampun. Kamas uto. Suto mas uto. Paling ongkos siap. Uang dari bare bambu. Ampun. Iya bos. Mana enak minta bambu tuh dibere kurang. Malah maradok lompat bawa. Oh. Mungkin kesal karena kurang puas. Tangkal jamblang kumaha di alasan jangan sang manuk. Tah iya nu boga tah. Ya, Urang atuh. Jakarta, urang kota. Atuh ing minta bambu tadi dengan kandang ayam mah Aing dibere. bang urus kon. Bang minta bambu ge. Oh, kayak dia lah kedem. Nah, itu mah terserah bos saya tah. Urang geus nguruskeun tanah. Oh. Orang lurus kan nya. Di sebenarnya kieu Kang nya. Kang Tagorke ditugasin ka abdi arek ngarawat ieu tanah abdi. Tah, kitu reng. Ya. Ari wing mah kieu. Tah, tadi wing kan keur kandang ayam. Nyamperkeun si Uto. Wing minta bambu ka mana cenah urang minta jangan duit cenah ditagor dan di kebon awi. Galak-galakan manehna. Sia ulah popolotot mentana ulah cara kitu sopan aing mana capek. Dibere ku aing ge. Enak aja. Sebenarnya mah ai arek minta naon ke menang wae nya. Nya. Tah, dengekeun tah. Menang. Tapi lihat kondisinya dulu. Ngomong kudu baik-baik lah. Sebenarnya tanah teh milik abdi. Tah. Ya, Oh, tuh, tah. Abdi Urang dipasarkeun. tanggung jawab. Senang ngagarap, ngarawat, ieu tanah. Ya, wing ngamu itu minta dihampura we atuh. Oh, tadi wing teh bakeun si Jamar sih, cenah tenang, cenah tagora urusan aing na manehna, cenah gitu tadi nama. Ya wing jadi kabakeun mana, mana mah lumpat ka mana, wing tadi dihampura we urang nena mah nya. Tah, kitu bos. Ulah sekali-kali deui nya. Moal Aing ngoera mah ieu. Enak ya lah. Ya kan tadi kan ragag. Ayo nulu kan teh ya, itu orang dah lecet tah seetik tah dah. Bubaran ka mantri ge eta mah tamah manehna. Enak. Oh. Enak ya. Anu dede tereng. Rek menta menta we kai. Jakar. Oh. Berobatnya kan. Obat tah mah obat ka mantri tah. Nuhun nya wing nya. Ulah kitu-kitu deui tah. Ampura Kang Gareng ya. Ku bos ieu. Nuhun nya wing rek bae nya. Jangan kasih utok tanya. Pincang siata. Hakan ku siata. Itu pagawean teh. Tanah gor. Enak Ya bos, ya bos. Ieu tanah, ya kebon. Rawatnya baik-baiknya. Sandai namun aya anu warga nu hayangan, berekeun wae. Ya diberekeun wae bos teh bos. Lamun minta secara baik-baik ngibagikeun wae nya. Diberekeun bos. Ngan baik-baik keur mah atuh urang mah keur capek mentalna maksa nya urang ngadat gitu. Wajar emang wajar. Oh. Mah sebagai pelajarannya. Ulah kitu-kitu deui tah. Insya Allah bos. Tanah mah kurang dirawat lah. Dipagar sebaik mungkin. Ngomong-ngomong bos, mobil dari mana bos? Jadi itu tuh. Oh, jauh. nya. Dia. Gareng ya. Iya kuat ngabaran heula ka dieu lah bos. Hah? Biasa sok aya ngabaran gitu arek nempel kebon teh. Iya ya tamu rek rek nempo ayan belah ieu. Jadi arek langsung balik. Nya kalau bae. Nuhun banget di bos ditempo ieu nya. Sok bos silakan bos. Hari sing salamet bos. Gitu di Garawe mah ulang ngalakon menta naon-naon marak sanya jadi kesel kan aing lainna mah bos geus langsung ngamanahkeun kitu ku aing dibagi-bagikeun hayang mah silakan lah aing mah hitung-hitung ibadah ge lulus kebon taruh kitu ge da kumaha teh emang di lembur kieu geus lah capek aing balik heula Set si Gareng salam teh pantenya ku yang ditinggalkeun tadi teh dah manggading nu bawa kebona teh nyusul bari mau pedok aing ngepaur dah salam teh budak mudah-mudahan salamet lah Goblok si Jamar dah. Aing tinggalkeun. Reng salamet ya Reng Goblok. Aing ditinggalkeun dia. Aing mah kireng jo jadi nu pokona geus puncorok mah teu tuh tak aing mabur nama Aduh mar aing gitu aing ragag. ragag sia Adeuna nu boga kebon datang. Kan dibere duit 50.000. oh nyeper satu mendingan sih menang duit gocap Aing lecet ah. wajar eta mah Goblok tapi aja mah. aing di ongkosan gocap teh masalah ieu aing ngalain kana tadi sia bos yang di
Bari kudu bawa kebon seni kadek doang aing mah tak aing mabur apa dik kitu. Baik sih atuh setia kawan ah. Oh nya kumaha daripada aing dikadek mending aing mabur. Baik, 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 Ayo baik, balik baik, itu aing kita mah yuk. Baik banget ya kawan. Balik ayo.